Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bismillahi tawakkalna 'alallah, bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasibus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitil kiram. Syaikhunillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ruwai mu'allifil kutubil ladzina ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihim khususan. Wa ila ruwai masyayikhina wa masyayikhina khususan. Nas'aluka Allahumma an ta'afana bi ulumihim naf'a mubarakan lana wa lidinika wa linnasi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ruhi jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha khususan ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa akhwalina wa khalatina min jihatina wa min jihati zawjina khususan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa liwalidayya amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa
Allahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hijabaitikal haram wa ziyarata qabri nabiyikal karim alaihi afdhalus salati wa taslim fil afiyati wal afi wal lutfi was salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi ighfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil walidayya amin. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Isra bil janazah. Al-Isra'i ari ieu bab mertelakeun gagancangan. Babul Isra'i takdirna. Ari ieu eta bab mertelakeun gagancangan bil janazati kana mawa janazah. Bil janazati kana mawa janazah wasima'il mayyiti jeung ngajelaskeun ngadengena mayit wa qatili nafsihi jeung ngajelaskeun nu ngabunuh diri nasi qatil wa sana'in nas jeung mertelakeun mujina manusa alal mayyiti ka mayit. Halaman 228 jilid hiji. An Abi Hurairah katampiti Abi Hurairah radhiya mugami karidho sa Allahu Allah anhu ti Abi Hurairah amin.
anin nabi katampi ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam asri'u kudu ngagancangkeun aranjeun kabeh bil janazati kana mawa janazah fayuntaku maka lamun bukti janazah solihatan eta anu soleh fa khairun fal isra khairun takdir fa khairun tah ari gagancangan eta anu hade takdirna fal isra tuqaddimuna anu ngaheulakeun aranjeun kabeh ka itu janazah ilaihi kana itu khair dina kitab nama teu aya ilaihian kitab Bukhari ieu tapi pamina Fathul Bari mah ya pami teu aya bios pami aya ilaihina kana khair marja domirna wa iyaku nya eta mah nya wa itaku kuta di dieu mah ku iya nya tah salah berarti wa intaku jeung lamun bukti itu janazah siwa dzalika eta salianti itu solihatan fasyarrun fal isra syarrun takdir fasyarrun tah ari gagancangan eta anu goreng taduuna nyimpen aranjeun kabeh kana itu syarrun an riqabikum tina pirang-pirang punduk aranjeun kabeh bab aya opat di dieu ngajelaskeun gagancangan mawa janazah nu kadua ngajelaskeun mayit teh ngadenge di alam kubur katilu ngajelaskeun nu maot bunuh diri nomor kaopat ngajelaskeun muji na manusa kana kahadean mayit bab kahiji heula ti Abi Hurairah Rasul ngadau asri'u pek ngagancangkeun aranjeun kabeh sunat ya amarna teh bimana sunat lain wajib sehingga lamun telat teh teu jadi doraka kudu gagancangan aranjeun kabeh bil janazati kana mawa janazah ngamanaan bil janazati aya dua hiji mawana nomor kadua mulasarana jadi logatna bisa bil janazati kana mawa janazah tiasa deui bil janazati kana mulasara janazah tapi nu leuwih dohir mah ngamaanna teh kana mawa sabab kahareupna aya korena tadouna hu an riqabikum nyimpen aranjeun kabeh kana kagorengan dina punduk-punduk aranjeun berarti ngagancangkeun teh di dieu teh lain mulasara tapi manggul atau mawa atau ngadorong ngajajak ka mayit kitu eta dua kemungkinan bisa bil janazah mawa janazah bisa mulasara janazah tapi leuwih dohir mah mawa gitu sanes mulasara sabab kapayuna tadouna pek gagancangan sunat hukumna mawa janazah sabab lamun teh mah eta mayit eta janazah mangrupakeun mayit nu soleh da sabenerna janazah mah eta teh sabenerna mah pasaranana sabenerna gitu ai jerona mayit gitu teh tak sok dibedakeun ku lamun janazah mah mayit upami dikasrokeun jinazah itu pasaran mun mayitna soleh maka gagancangan teh hade pisan anjeun ngaheulakeun kahadean ka eta mayit sabab mayit kabayang dikubur bakal meunang nikmat kubur digancangkeun teh alus sabab urang kaya-kaya naon kaya-kaya ngabuburukeun ka eta mayit pikeun menikmati balesan amal manehna waktu di dunia ngan pedah lamun mayitna palebah teu soleh mah justru gagancangan teh jadi goreng sabab ngaburukeun ka mayit pikeun mendapatkeun ladang amal gorengna waktu di dunia ngagancangkeun ka mayit pikeun disiksa
tadaunahu nyimpen aranjeun kabeh kana kagorengan anriqabikum tina pirang-pirang punduk aranjeun kabeh. Jadi mayit nu soleh mah eta teh yang buru-buru ka kuburan, mayit nu teu soleh mah eta teh protes eta teh reka marahna cenah kitu. Dina riwayat sanes mah pan kitu, bahkan Nabukhari keneh eta. Itu halaman 288. Seberapa? Oh 28. 228 gitu kan. Hadis samemehna teh kieu, di mana-mana mayit disimpen dina janazah tuluy dipanggul ku pirang-pirang lalaki dina pundukna. Maka lamun mayitna soleh ngomongna teh qaddimuni, buru-buru gancangkeun. Ngan lamun mayitna teu soleh maka eta mayit dina pasaran ngomong duh cilaka reka marana eta lalaki mangul kuring. Sora eta teh kadangun ku seluruh makhluk Allah kecuali manusia jeung jin. Mun kadunga mun kecuali manusia, lamun kadenge ku manusia pasti kalengger. Hampir sami sabada hadis eta namanya hadis ieu. Jadi intina mah urang mulasarana sing buru-buru ulah dingkengke, terutama geus beres di solatan buru-buru ka kuburankeun. Maksud buru-buru dinya teh lain lumpat tapi tong santai gitu. Sedang-sedang rada gancang. Halaman 231. An Anasin katampi ti Anas radhiya mugami karido sa Allah anhu ti Anas amin. Anin Nabi katampi ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadawuh Nabi al abdu ari hamba anu muslim ay al muslimu tegasna anu muslim idza wudi'a eta di mana-mana dipernahkeun abdu fi qabrihi di kuburan abdu wa tuhuliya jeung ditinggalkeun itu abdu wa dhahaba jeung indit sa ashabu pirang-pirang babaturan atau sahabatna abdu hatta innahu saengga saesuna kalakuan jeung tingkah layasma'u eta yakin nguping itu abdu qur'ani alihim kana sorak pirang-pirang sendalna itu ashab. Ata tah datang huka abdu sa malakani dua malaikat fa'aqadat tuluy ngadiukeun itu malakani huka abdu fayakulani tuluy ngucap itu malakani lahu ka abdu makana naon kunta bukti anjeun taqulu eta ngucap anjeun fi hadzal rajuli di lalaki Muhammadin tegasna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayaqulu maka ngucap abdu asyhadu nekadkeun kami atau nyaksikeun kami annahu kana saestuna hadzal rajul abdullahi eta hamba Allah wa rasuluhu jeung utusan Allah fayuqalu maka dicaritakeun naon unzur lapad unzur pek ningali anjeun ila maq'adika kana tempat diuk anjeun minan nari tina neraka abdala geus ngagantikeun ka anjeun sa Allah bihi kana itu maq'adika maq'adan kana tempat diuk minal jannati di surga. Qala ngadausan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lepat payaro tuluy ningali abdu huma kana maq'adain teh maq'adika minan nar jeung maq'adan minal jannah maq'adain
jami'an tegasna sakabehna. Wa amal kafiru jeung anapon ari jalma anu kafir awil munafiku atawa jalma anu munafik fayaqulu tah eta ngucap itu kafir awil munafik kana lapad la adri teu nyaho kuring kuntu bukti kuring aqulu eta ngucap kuring ma kana perkara yaqulu nu ngucap saha annasu manusia fayuqalu maka diucapkeun naon la daroeta lapad la daroeta teu nyaho anjeun wala talaeta jeung lapad la talaeta tara maca anjeun tsumma yudrabu tuluy diteunggel itu kafir awil munafiq bimitroqatin ku gada min hadidin tina besi dorbatan kalawan teunggelan baina uzunaihi nu tetep dorbah di antara tungtung dua celikna itu si kafir awil munafik fayasihu tuluy ngajerit itu si kafir awil munafik soihatan kalawan jeritan yasma'u nu ngadenge hak kana soihah sahaman jalma yali sahaman makhluk yali nu nyanding manhi ka kafir awil munafik illa taqalain kajaba jin jeung manusa. Ieu ngajelaskeun bab kadua wasimail mayit ngadengena mayit teh ngadengeun di kuburan teh lah disangka teh ngadenge. Matak lamun urang geus ngubur sunat ulah waka bubar cicing heula sakumaha saukuran mencit ontak jeung ngabagikeun dagingna sakumaha atuh dina Bugiah Mustarsidin pamit telepat ya kira-kira durasi baca tasbih 1200 kali nu gancang sekitar 20 sampai 30 menit lah geus ngubur teh ulah waka bubar ulah siga ngubur ucing gitu. Cicing heula rek udud lain rek udud rek ngaduakeun mayit rek pangmenta istighfarankeun pikeun naon mayit rek maca Quran rek papatah lah intina marek talqin gitu. Kumaha hukum talqin dina kitab Madzhabul Arba'ah talqin itu menurut madhab Syafi'i sareng madhab Hanbali Imam Ahmad itu sunat. Jadi talqin itu lain adat sunat. Kadang-kadang pembawa acara ada gitu kan sakumaha terus jadi adat jeung tradisi di urang sabada ngubur teh sok aya talqin da lain adat sunat cek madhab Syafi'i jeung Hanbali. Naon alasanana make dihukuman sunat cenah gitu. Alasanana hiji dina talqin teh papatah. Papatah ka saha? Papatah ka mayit kana jawaban-jawaban tina pertanyaan dua malaikat. Sabener mah tuh geus aya bocoran urang mah nya. Kita bakal ditanya teh ieu jawabanana gitu kan. Tak teu kudu riweuh mun ulangan teh mah aya bocoran teh mah. Tong mas soal di dunia soal dikubur geus dibocorkeun ulamanya. Papatah nu hirup kanu maot kana jawaban pertanyaan-pertanyaan dua malaikat. Kang ngadangueun gitu ngadenge oh teu percaya maot heula sok ngadenge sanes kitu Kang masalahna kieu dina Quran aya ayat mun ditingali dohir ningali lapad ningali terjemah mah eta teh seolah-olah nu maot teu bisa ngadenge nu mana sok surat Fatir ayat 22 A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma anta bimusmi'in wa ma anta bimusmi'im man fil qubur wa ma jeung teu antari anjeun bimusmi'in eta nu meredenge man kajama fil kubur teteman wae di kuburan. Jadi anjeun mah bisa meredenge kajama geus dikubur ketika orang ngobrol nu dikubur mau ngadengeun.
Ayat nu kadua dina surat An-Naml ayat 80. Innaka la tusmi'ul mauta. Innaka saesuna anjeun Muhammad la tusmi'u eta moal bisa meredenge anjeun Muhammad al mauta ka jaman geus maot. Dua ayat eta cek dohir bahwa nu maot moal ngadenge suara nu hirup. Padahal lain kitu. Mata Quran teh kudu aya tafsirna ulah tafsir birra'i. Menurut tafsir para ulama-ulama itu maksud eta ayat teh kieu Muhammad anjeun moal bisa mere hidayah pikeun jalma anu hatena geus pae. Nu hatena seolah-olah dikubur geus tertutup hatena moal bisa diketuk deui nya dakwah ka jalma kafir gitu. Kitu maksudna teh lain berarti ngadalilan anu maot teu kudu ditalkinan, lain berarti kitu. Beda jalur eta anjeun moal mere hidayah ka jalma nu hatena geus pae gitu. Sabab nu hirup nu maot ngadengeun. Aya dalilna aya na perang Badar. Na perang Badar gegedean Quraisy sekitar 24 urang termasuk Abu Jahal paehna perang Badar. Tuluy we eta gegedean Quraisy nu 24 teh dinaon diasupkeun ka kuleb ka sumur nu aya di Badar. Nah perang Badar teh tahun sabaraha perang Badar teh nya? Tahun kedua Hijriah. Perang Uhud tahun sabaraha? Tahun 3. 24 digusur tadi diasupkeun ka sumur Badar. Rasul ngadeg di mana? Di sisi sumur Badar bari ngadauh tarik Rasul teh nyariosna nyebutan tokoh-tokoh Quraisy teh jeung bapak-bapakna ceuk Rasul hei aranjeun nah geus ngabungahkeun ka aranjeun taat ka Allah jeung ka Rasul kudu kitu taat ngamusuh da kami mah geus manggihanon rupa nu dijanjikeun ku Allah saur Rasul kitu kapangih can euy panen ladang taat kalau jeung ka Rasul da kami mah geus manggih nu dijanjikeun ku Allah. Saur Abi Tolha harita Umar bin Khattab nyarios Gusti gogorowo kandang moal kadangun ieu. Moal kadangun ieu. Terus paeh sih eta. Kumaha saur Rasul ieu Umar anjeun teu leuwih ngadenge daripada jasad nu geus eueuruhan. Leuwih kana ngadenge si itu tah kana gorowokna kami. Itu kan dina Bukhari jilid katilu kayak dina perang Badar coba ya dijelaskan. Bukhari jilid 3 halaman genep lah kira-kira halaman awal keneh perang Badar. Hiji meredenge papatah karena jawaban-jawaban tina pertanyaan malaikat. Walaupun bisa jeung teu mah sabenerna tergantung amal. Ditalar ti ayeuna ge di amal goreng mah anggar we. Katutup hese ngucap. Elat nu kadua ku ayeuna talqin teh mapatahan kanu hirup tah poinna pisan mah sabenerna mapatahan kanu hirup gitu. Dari papatah kanu hirup teh mangfaat wa dzakir fa inna dzikra tanfaul mukminin sok ingetan gua anjeun zaman iman dari memberikan peringatan teh jang iman mah mangfaat. Papatah mempengaruhung peperiheuna pengaosan tara hadir gitu. Dina Jumat khutbah sok nundutan gitu suka beunang di kuburan gitu kan papatah gitu poinna mah eta sebenarnya paling penting nu katilu dina talqin teh sok aya ngaduakeun mayit ngaistighfaran mayit pamentakeun hampura ka Allah oge sok aya doa tasbih ridho di pangeran ku Allah di nabian ku Muhammad di naon di imaman ku Quran Islam jadi agama anu cek ajengan desok ieu sabbatakallahu bil qauli tsabit sabbatakallahu bil qauli tsabit sabbatakallahu bil qauli tsabit yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sedangkan pangmentakeun tasbih teh dianjurkeun. Saur Sayyidina Utsman ketika Rasul beres ngubur mayit anjeunna teu wakabubar anjeunna calik saur Rasul kumaha istaghfiru li akhikum sok pangmenta hampurakeun tah dulur anjeun geus maot
Oke ulah poho was'alu at-tatsbit was'alu lahu at-tatsbit penta ku aranjeun ka Allah supaya mayit dibari tasbit fa innahu al-ana yus'alu sabab ayeuna mayit waktu narek diinterogasi ku malaikat. Jelaskan dalilna eta teh. Bahkan jeung papatah-papatah nu sanes. Rasul beres ngubur nyanak rokrak duka itek gitu tuh saya dicokelan tanah kuburan so Rasul aranjeun teh geus ditetepkeun manapi surgaeun manapi narakaeun papatah Rasul teh sapada ngubur mayit saur sahabat Gusti Rasul aya geus ditangtukeun pi surgaeun pi narakaeun urang tetegenan kana takdir percuma urang getol ibadah adina takdirna neraka. Walaupun urang tukang maksiat ai takdirna urang pi surgaeun nya pasti ka surga nya tong amal kumaha Rasul i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah i'malu silahkan Anda beramal ulah nganggur fakullun muyassarun setiap kalian bakal dipermudah lima khuliqalah berbuat sesuatu anu mana anjeun diciptakeun rekama balikna lamun teh mah ahli pi surgaeun mudah kana amal soleh lamun ahli pinarakaeun gampang kana amal salah ciri eta ta Rasul teh papatah teh eta teh nyarioskeun hadis eta teh keur naon keur nalika sabada beres ngubur mayit di makam Baqiul Gharqad belah kiri di Masjid Nabawi nyarios hadis eta jadi kesimpulan nama ulah waka bubar papatahan heula mayit papatahan heula hirup oge doakeun mayit jeung nu hirup pan kitu ieu hadisna ieu ti Anas so Rasul ari hamba nu muslim di mana-mana dipernahkeun di kuburan dina sareng kedong tuluy ditutupan tuluy deui diurugan wa tuwliya ditinggalkeun wa zahaba ashabuhu wa baturanana ge arindit hatta innahu la yasma'u qur'ani alihim sehingga ku inditna babaturan nu ngajajab tadi sorak ketrok-ketrok sendalna teh kadangueun ku mayit. Jelas mayit ngadenge eta. Cacakan kana ketrak-ketrok salat sendal kadenge komo kana papatah nu hirup berenang kitu. Jelas mayit teh ngadengeun eta titik sate ngadengeun. Nu mawi urang keur ngubur mayit teh ulah gogorowokan, ulah rusuh gitu kan. Rine santai. Eta teh ngageblik-geblik nanti kadangueun eta teh. Kau ngomong ke senal bakiak nih, ketoprak, kadanguan eta teh gitu. Nah senalna senal swallow eta. Ame teh tarik-tarik. Jadi sama gitu. Lain heureuy nasarahna kitu eta teh. Nasarahna jadi urang teh kudu naon cenah? Kudu wikor gitu, kudu wikor teh nyarintih, urang gulu musuh, ulah tararik gitu kan. Ulah gogorowokan gitu. Sabab ngadangu kana suara sendal marulang cenah mah 7 lengkah eta teh. Nambe atahu malakani datang 2 malaikat munkar nakir atawa basyar mubasir basyar jeung basir jeung jama mumin paak adahu nu tadi mayit ngagoler nyang kerek didiukeun kang bener pan sareng kodong lagi sempit didiukeun kumaha ya udah beda alam atuh mungkin aya didiukeun manawana arwahna nya wallahu alam didiukeun bisi teu logis ieu hadis teh pan bener serak kodong teh tadi jang nyangkere ge sempit nama kayak kudu didiukeun sagala ya babari jang Allah mah teh maksudna dibere nyawa deui bisa kan atau kumaha wallahu alam eta teknisna mah datang malaikat didiukeun ku malaikat teu bisa ditanya diinterogasi bere ngagoler ngeunah wae si ajan meureun jeung malaikat teh nah diuk sia diuk fayaqulani ngainterogasi eta 2 malaikat teh ma kunta taqulu fi hadar rajul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kumaha pendapat anjeun tentang ieu lalaki nu ngaku jadi nabi nu ngaranna Muhammad cek jalma mayit mukmin asyhadu annahu abdullah wa rasuluh saya bersaksi kami nekadkeun bahwa Muhammad itu hamba Allah utusan Allah dina riwayat sanesna kamari tina Siti Asma teh nya kamari kumaha cek malaikat maneh bisa ngajawab 6 sare sok anjeun kami yakin anjeun mah ahli saleh titah sare gitu
Fayuqalu dina riwayat ieu mah kieu teh ditasari kamari mah dina riwayat keur salat gerhana teh ni sa anu isyarah teh geuningan keur salatnya aya pan Siti naon kan itu teh Siti Asma nu isyarah teh ini tos eta ge jadi itu mah aya 6 kulantaran bisa ngajawab 6 pek sare di dieu mah lain kulantaran bisa ngajawab ceuk malaikat teh unzur ila maq'adika minan nar tempat tuh tempat yuk anjeun asalna mah geus disiapkeun ku Allah tempat yuk teh pinarakaeun anjeun teh ngan ku Allah kulantaran anjeun bisa ngajawab pertanyaan eta abdalakallah bihi maq'adan minan nar diganti itu ku Allah tempat yuk anjeun teh di surga entah kubur teh bisa ima rodatun min riyadil jannah sapalih taman surga bisa ima hufratun min hufarin niron kedukan neraka qolan nabi saur kanjeng rasul keur ngadongengkeun ieu hadis fayarahuma jami'an eta mayit mukmin bisa ngajawab ketika cek malaikat tempat tiuk anjeun harita melong oh asalna di dinya jadi kadinya eta jalma mukmin anapun jalma kafir atau munafik ketika ditanya kumaha pendapat anjeun tentang lalaki nu ngaku jadi nabi ngaranna Muhammad ceuk eta jalma kafir atau munafik la adri saya tidak tahu cenah kitu anu mukmin mata tadi naon an asyhadu annahu abdullah wa rasul siapa teh bisa ngajawab kuntu aqulu ma yaqulun nas kami masuk ngomong karena perkara anu diomongkeun ku batur tuturut muning we ka batur kami teu apal si eta teh saha payuqulu dicaritakeun ceuk malaikat ari maneh ladaro eta sia teh nyaho ka mana wae wala tala eta natara maca bohori gitu maneh beuneunan gitu sia teh teh nyaho cika tuh ngaji ame nyaho tara maca da ngajina nunutan anjeun maneh gitu eta mah tamah ti urang eta tamahna amun dibahasakeun dijejeleh ku malaikat lah daro eta maneh teh nyaho gitu-gitu aja la tala eta tara maca gitu tsumma yudrabu langsung ditenggel da eta si mayit ku gada tina besi kalawan tenggelan ditungtung dua celina tenggel langsung ngajerit kalawan jeritan tarik maratan langit kadenge ku makhluk-makhluk sajen deketan si eta bahkan mungkin naon mayit di kuburan udah deket tatanggana ge beuneunan gitu kan kadenge pisan mentak ulah dihijikeun mayit kafir jeung mukmin riweuh anger ngaganggu gitu kan tak bedakeun gitu kadengeun tah salat jeritan eta kecuali ila taqalain kajaba jin jeung manusia moal ngadengeun eta ngadengeun meureun jin jeung manusia areling jelema teh aya nu maot kadenge teh salat gada langsung areling deui pasti saroleh atuh meureun mun saroleh mah neraka eueusian pan Allah geus nyiptakeun neraka sieup nerakaeunana pan gitu sakolain sakol teh berat disebut manusia jeung jin disebut sakolain sabab ngabeung beuratan alam dunia ku dosana disebut sakolain mun aya sakolain logatna jin jeung manusia logat sakolain nu ngabeung beuratan dua maksudna nu ngabeung beuratan alam dunia ku dosa tak sok aya paribasa geuningan sabaraha kilo ente abdi 50 wah mah begang itu 50 jeung dosana cenah beunang gitu jeung dosana pan ngabeung beuratan dosa teh gitu kan saterasna hadis dina halaman 200 tilu genep an Junduba katampi ti Jundub radhiya muga mikarido sallallahu Allah anhu ti Jundub anin nabi ti kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadawuh nabi kana lapad kana bukti birojulin eta tetep di hiji lalaki naon jirahun tatu faqatala tuluy maehan rajul nafsahu kadirina rajul faqala maka ngadawuh sallallahu Allah badaro kana lapad badaro gagancangan ni ka kami sa abdi hamba kami binafsihi kadirina abdi haram tu ngaharamkeun kami alaihi ka abdi al jannata ka surga bab katilu wa qatili nafsihi tadi ngabunuh diri sorangan saur kanjeng Rasul yati Jundub
Saur Rasul aya hiji pamegat anu awakna kena luka, teu bisa sabar nandangan panyakitna tuluy bunuh diri. Ceuk Allah sangat disayangkan hamba kami gagancangan datang ka kami can waktuna. Yeuh ku kami surga diharamkeun diasupan ku maneh. Lamun nekadkeun maot bunuh diri teh halal, tapi lamun teh manekadkeun bunuh diri na haramah maksud diharamkeun ka surga teh moal ti awal disiksa heula kana neraka. Ari bunuh diri kang jadi murtad henteu misti mun aya data nu ngahalalkeun kana bunuh dirina murtad, lamun teu mah sebatas dosa gede. Sabab dina hadis Muslim aya judul kieu babud dalil ala anna qatila nafsihi la yakfuru, bab bertelakeun dalil bahwa jalma nu ngabunuh diri itu teu kufur. Nah Sahih Muslim aya berarti langsung diponis kafir tafsil ngan intina pasti kana neraka sih eta. Lamun nekadkeun halalna dina neraka teh langgeng da murtad, tapi lamun nekadkeun haramna mah kana narakana teh moal langgeng ngan dina zaman anu lila kitu teh. Bahkan dina engke dina juz 2 halaman 120 aya dongeng leuwih panjang, dina juz 3 halaman 50 aya ngaranna teh Kuzman Az-Zupuri, hiji mangsa Rasul merangan kaum musyrikin. Rasul mah beres gitu nya kembali ke markas para sahabat ge sami. Aya hiji zaman getol perang. Ningali jama kafir anu keur berkeliaran, tewak si eta. Pokona mah merangan teh ngabunuh teh poe eta, si eta mah loba gitu korban. Saur sahabat teh pokona amal poe ieu mah beakeun ku si eta. Kadangu ku Rasul, lah cek Rasul teh ahli neraka eta. Sahabat hampir cangcaya kana cariosan Rasul, manya ahli neraka, perang sakitu getolna. Aya we saurang rek ngabuktikeun dawuhan Rasul. Namina teh Aqsam bin Abil Jawan. Dina Fathul Bari Aqsam bin Abi Jawan, cek Aqsam, lah kami mah isukan mun perang rek dituturkeun si Kuzman Az-Zupuri teh ngabuktikeun kana dawuhan Rasul bahwa si Kuzman ahli neraka. Pokokna mah teu pernah kaliwat Kuzman ini tuturkeun terus. Singkat cerita Kuzman Az-Zupuri kena luka nu luar biasa, nyeri ka cida. Ngan Kuzman teu bisa nahan, teu bisa sabar. Nu akhirna pedangna disimpen dina bumi, tuluy seseukeutna ka luhur, manehna push up. Tungtung pedangna di kana dadakeun. Paeh ku eta. Eta si saha? Aqsam bin Abil Jawan langsung sasadu ka Rasul ngentah hampura. Asyhadu, kami bersaksi bi annaka Rasulullah, bahwa engkau adalah utusan Allah. Aya naon jeung Rasul teh syahadat sagala. Gusti nu kamari teh nu ceuk sahabat si eta getol ka cida, ceuk salira ahli neraka. Abdi teh hampir ragu. Ku abdi dibuktikeun ternyata dina perang tadi si eta kena luka, ripuh, teu bisa sabar, akhirna maot bunuh diri. Tak ceuk Rasul teh kitu, inna rajul la ya'malu amala ahlil jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahlin nar. Aya kalana hiji jalma nu beramal kalawan amal ahli surga nungguh pandangan dohir manusia, padahal hakikatna masih eta ahli neraka. Aya deui dohirna jalma teh pinarakaeun, tapi bisa wae takdir Allah berkehendak lain, bisa wae jadi pi surgaeun. Intina mah urang teu aya nu ngarasa aman jeung ulah ngarasa aman tina khotimah, tina suul khotimah. Bisa wae suul khotimah, ngan naudzubillah hayang mah husnul khotimah. Ngan teu aya jaminan saoge kitu nya. Saterasna
halaman 237. An Anas bin Malikin katampi ti Anas bin Malik radhiya mugami karido sallallahu Allah anhu ti Anas qala ngadau Anas murra aidina itu nama marru ngaliwat sahabat bi janazatin kana jenazah di dieu mah murra teu naon lah murra diliwatkeun naon bi janazatin hiji janazah fa'athnau tuluy muji nas kaum fa'athnau tuluy muji kaum alaiha ka itu janazah khairon kana kahadean faqala maka ngadausan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lapad wajabat tumetep itu janazah tsumma murra tuluy diliwatkeun naon bi ukhra janazah anu sejen fa'athnau tuluy moyok itu kaum alaiha ka ukhra syaron kana kagorengan tadi mah fa'athnau bimana muji da aya khairon ieu mah fa'athnauna aya syaron berarti moyok beda disebut teh bade musakalah itu pamit lepatna juar makna. Faqala maka ngadauh Nabi kana lapad wajabat tumetep itu ukhra. Faqala maka ngadauh sa Umar bin Khattab radhiya mugami karido sallallahu Allah anhu ti Umar bin Khattab amin. Ma arinaon kana lapad ma wajabat. Ma arinaon wajabat eta makna wajabat. Qala ngadauh Nabi hadza ari mayit asnaitum eta geus muji aranjeun kabeh alaihi ka hadza khairon kana kahadean pawajabat maka tumetep lahu pikeun hadza naon al jannatu surga pawajabatna ulah wajib dak Allah mah teh wajib tumetep manana wa hadza jeung ari ieu mayit nu kaduanya asnaitum eta geus nyacad atawa moyok aranjeun kabeh alaihi ka hadza syarron kana kagorengan meureun eta mayitna mayit munafikin fawajabat maka tumatap lahu pikeun hadza naon annaru naraka antum ari aranjeun kabeh syuhadaullah eta pirang-pirang saksi Allah fil ardi di muka bumi wa fi riwayatin jeung tetep dina hiji riwayat li Sayyidina Umar kagungan Sayyidina Umar bin Khattab radhiya mugami karido sallallahu anhu ti Umar mithla hadza kalawan pantarna ieu hadis fasuila maka ditaros itu Umar amma wajabat amma tina makna wajabat lapad wajabat ya Amirul Mukminin qala ngadau Umar kakul tu ngucap kami kama seperti perkara qala nu geus ngucapsan Nabi sallallahu alaihi wasallam lapad ayyuma muslimin ari nu mana ti jalma muslim syahida eta nyaksian lahu ka ayyuma saha arbaatun opat jalma bi khairin kana kahadean adkhala tah ngalebetkeun hu ka ayyun sa Allah al jannata ka surga fakulna tuluy ngucap abdi sadaya kana lapad wa salasatun jeung tilu jalma qala nabi wa salasatun jeung tilu jalma fakulna tuluy ngucap abdi sadaya kana lapad wasnani sareng dua jalma qala ngadauh nabi kana lapad wasnani jeung dua jalma sumalam nas'al tuluy teu naros kami hu ka nabi anil wahidi ti hiji saksi. Ieu mah judul nomor kaopatna muji ka mayit. Ti Anas bin Malik hiji mangsa aya janazah diliwatkeun. Ya sae jalma maungul janazah gitu ngaliwat kaum-kaum keur caricing dipuji eta ku kaum nu aya di dinya ku sahabat nu aya di dinya dipuji kahadeanana. Ya jalma soleh ka saksi.
kadang ku Nabi pujian sahabat cek Rasul teh wajabat datangan we jenazah nu kadua dipoyok ku sahabat teh zaman munafik teh kadangun ku Rasul pamoyokna teh cek Rasul wajabat gitu. Teras Umar bin Khattab naros Gusti Rasul naon wajabat teh wajabat tu mata ya sa Rasul kieu mayit muka hiji kulantaran ku aranjeun dipuji kahadeanana maka mesti masuk surga henteu ari wajib mah henteu da ka Allah mah wajib da ka surga mah ku sabab naon ku sabab rahmat Allah lain ku amal tu mantap si eta berhak masuk surga gitu. Ainu kadua mah ku anjeun dipoyok kagorenganana nya tu mantap neraka pan aranjeun teh mangrupakeun saksi Allah di muka bumi. Tapi tetap saksi ge nu dimaksudna saksi nu balalenerna teu sembarangan. Preman babaturan mabok gitu. Wah si mah soleh teu bisa. Teu bisa. Da bahasa Rasul antum aranjeun aya aranjeun teh sahabat we di dinya sahabat nya saroleh berarti nu berpengaruh kana netepkeun soleh jeung teu nama itu ya orang-orang soleh teu sembarangan teu sembarangan diishad saksikeunnya hadirin gitu kan henteu ari nu nyaksikeun anu soleh mah anu teu soleh mah teu kaci persaksianana gitu mayit teu soleh anu jadi saksi lagi teu soleh cek nu saksi teh soleh eta mayit teh teu kaji da saksi anggar di pengadilan ge kudu naon saksi teh kudu adil kudu jujur anggar saksi pasek mah ditolak di pengadilan ge eta pengadilan dunia komo pengadilan akhirat dina riwayat sanesna Sayyidina Umar bin Khattab sami siga nu tadi ngan Umar bin Khattab ditaros ku sahabat nu sanes Amirul Mukminin ari wajabat teh naon wajabat da Umar bin Khattab meraktekeun gitu tadi na kengeng ilmu ti Rasul wajabat hiji mangsa teu aya Rasul na Umar bin Khattab praktekeun aya jenazah kitu diparuji diparoyok wajabat gitu naon maksud wajabat kumasar Umar kami manurutan Rasul Rasul ge kitu wajabat ieu bahkan Rasul ngadauh kieu sawe mayit muslim nu maot jama Islam disaksikeun kaislaman jeung kasolehanana minimal ku 4 jalma maka berhak ku Allah dimasukkeun ka surga. Tasik Rasul bala kitu. Kantos abdi ge naros salita ka Rasul kumaha mun saksina 3. Nya ceuk Rasul teh bae saksina 3 gitu. Gusti Rasul kumaha mun jadi saksina teh 2. Nyawiyos 2 ge ceuk Rasul ngan poe deui harita teh teu naroskeun kumaha lamun hiji bisa disimpulkeun we bahwa minimal nu nyaksian kana solehna mah teh 2an bari nu nyaksian ane kudu jalma soleh maka wajabat insyaallah teu sembarangan eta maka urang sebagai tokoh masyarakat ningali mayit dikubur hegrek nyaksikeun tinggal heula we ku urangnya dohirna mah teh soleh dan katen dohir mah gitu para hadirin sakaterang abdi mah ijal mate mayitna mayit mumin muslim soleh ahli masjid palebah preman mah api-api poho ya jangan gitu aduh nyari patuangan gitu rusuh kada euy heula itu nya alasan pandainya alasan sabab ngabohongkeun mah teu kaci pan saksi ge teu meunang di alam dunia saksi bohong ge lain menang teh ente ugo naon henteu kitu diobrolkeun di persidangan kitu kan teu kaci anggar jadi anu ngaruh bisa jadi manfaat ya aya saksina nu soleh deui kitu kan ngan ka surgana lain kepada persaksian si eta hakikat Allah kepada rahmat Allah mawi itu kan beres ngubur teh bahkan dina Is'adur Rafiq halaman 28 jilid kahijina di mana-mana aya hiji jamaah muslim ketika ngubur mayit tuluy ngobrol 3 kali ngobrolna kieu Allahumma bihaqqi Muhammadin wa alihi la tu'adzib hadzal mayyit Allahumma bihaqqi Muhammadin wa alihi la tu'adzib hadzal mayyit Allahumma bihaqqi Muhammadin wa alihi la tu'adzib hadzal mayyit mun awewe hadhil maitati
teu pati-pati aya jama musim sabadang ngubur maca nu tadi 3 kali kecuali diangkat ku Allah azab kuburna. Kitu eta teh. Hiji ishad minta persaksian lamun kira-kira soleh. Kade teh kamari salah ngobrol. Ieu mayit teh maot. Ada. Babun khairu zadi ari panghadena bekal at-taqwa eta taqwa halaman 265. An Ibni Abbas yen katampi ti Ibnu Abbas radhiyallahu gami karido sallallahu Allah anhuma ti Ibnu jeung ti Abbas. Qala ngadawu Ibnu Abbas kana lapad kana bukti sa ahlul Yaman ahli Yaman yahujuna eta munggah haji ahli Yaman ngan pedah wala yatazawwaduna jeung tara bebekelan ahli Yaman. Wa yaquluna jeung ngucap ahli Yaman kana lapad nahnu ari abdi sadaya al mutawakkilun eta pirang-pirang anu tawakal. Fa idza qadimu maka di mana-mana datang ahlul Yaman maka tak ka Mekah saalu tah barang penta ahlul Yaman annasa ka manusa. Fa'anzala tuluy ngalungsurkeun sallallahu Allah taala barina malur Allah kan ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wa tazawwadu jeung kudu bebekelan aranjeun kabeh fa inna khairaz zadi maka saestuna panghadena bekal at-taqwa eta taqwa. Bekal nu paling bagus adalah takwa. Maka sing sempurna kata kawanan ahli Yaman munggah haji ti Yaman ka Mekah teu mawa bebekelan gitu. Majarkeun teh saya mah tawakal we ka Allah ngobrol mah kitu jiga anu soleh aya geus ka Mekah balangsak lapar anger da aya lapar mah teu bisa kukulhu aya geus di ditu barang penta di Mekah nanti gitu. Maka Allah ngalungsurkeun ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Sok nyen bebekelan heula. Aya tawakal teh lain berarti teman bekal. Bekal mah bawa, nyareat mah kudu. Ngan teu tetegenan kana bekal eta. Persiapan mah kudu. Ketika aya sahabat gitu kan datang ka Rasul mawa onta, Gusti, ieu onta ku abdi talian atau memang abdi tawakal we? Ceuk Rasul, talian heula, tuluy tawakal gitu. Jadi syariat jeung hakikat teh kudu naon? Kudu nyambung gitu. Jadi urang mun maan bekal berarti teu kudu barang penta ka batur. Teu barang penta ka batur eta takwa teh eta sebagian daripada takwa. Urang teu barang penta ka batur. Teu ngaripukeun batur gitu. Tetep kudu naon? Bekal. Masantren gitu, kudu man bekal sabab kiat sukses dina mencari ilmu pan aya genep. Di antaranya bulgoh kudu aya bulgoh. Alala tanalul ilma illa bisittatin saun bikaan majmu ihabi bayanin zukain wahirsin was tibarin wabulgotin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Ingat moal ilmu na perkara ka anjeun bari na pertela cerdas kaseng serang jeung kan bekalna panguruk ti guru jeung ladina waktu ngalana genep hewa bulgoh. Babu sifati sholatin nabi ari eta bab mertelakeun sifatan salatna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa imatatil adza jeung nyingkahkeun pilara. Ieu mah jadi ka tukang 150 ieu halaman teh.
Tadi tos sabaraha? Tos 265 ka tukang deui gitu. An Muhammad ibni Amr ibn al-Atta katampi ti Muhammad bin Amr bin Atta annahu sayastuna Muhammad kana eta bukti Muhammad jalisan eta nunuju calik mana parin sarta rombongan min ashabin nabi nyata nati pirang-pirang sahabat Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakarna tuluy nyaritakeun abdi sadaya salatan nabiyyi kana sifatan salatna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka ngadawuh sa Abu Humaid As-Sa'idiyu kana lapad ana ari kami kuntu eta bukti kami ahfadzakum eta panghapalna ti antara aranjeun li salati Rasulillah kana salatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu ningali kami ka Rasul idza kabbara di mana-mana takbir Rasul ja'ala tah ngajadikeun Rasul yadaihi kana dua panangan Rasul khidha aman kibai bari malebahan dua tak Rasul. Wa idza raka'a jeung di mana ruku Rasul amkana tah netepkeun Rasul yadaihi kana dua panangan Rasul min rukbataihi tina dua tuur Rasul. Summa hasara tuluy nyondongkeun Rasul dhahrahu kana tonggongna Rasul. Fa idza rafa'a maka di mana nyengkatkeun Rasul ra'sahu kana mastaka Rasul istawa tah papak Rasul hatta yamuda sehingga yen balik naon kullu faqorin saban-saban tulang tonggong ila makanihi kana tempatna itu kullu faqor. Fa idza sajada maka di mana-mana sujud Rasul wa dha'a tah nyimpen Rasul yadaihi kana dua panangan Rasul ghairu muftarisin bari anu henteu ngamparkeun wala qabidihi ma jeung henteu nu ngumpulkeun yadae. Wastaqbala jeung madepkeun Rasul bi atrofi asabi rijlaihi kana pirang-pirang tungtung pirang-pirang ramo dua sampean Rasul madepkeun al kiblata ka kiblat. Fa idza jalasa maka di mana calik Rasul fi rakaataini dina dua rakaat tasyahud awal maksudna jalasa tah calik Rasul ala rijlihi netepan kana sampean Rasul al yusra nu kenca wa nasoba jeung ngancegeun Rasul al yumna kana nu katuh. Faida jalasa maka di mana calik Rasul fi rakaatil akhirah dina rakaat nu terakhir berarti tasyahud akhir qaddama tah majukeun Rasul rijlahu kana sampean Rasul al yusra anu kenca wa nasobah jeung ngancegeun Rasul al ukhra kanu sejena wa qa'ada jeung calik Rasul ala maq'adaihi dina dua birit Rasul berarti duduk tawar. Sor Muhammad bin Amr bin Atta hiji mangsa abdi sadaya nuju caralik beserta rombongan para sahabat. Aya geus kumpul teh aya we ngobrolkeun kan untung para sahabat ngobrolkeun teh ngobrolkeun ilmu gitu. Sok da keur ngarumpul mah nya. Wah eta kongres ngawangkung teu beres-beres gitu. Komo awewe ganeng we gitu. Dan ngobrol lain hurungkul jeung hanap-hanapna. Tak ganeng we. Ngan ieu mah ngobrolkeun ilmu ieu. Padzakarna salatan Nabi. Teras abdi sadaya teh nyarioskeun tentang salat Nabi, pertingkah salat Nabi. Surah Abu Hamid As-Saidi teh kieu, "Ya ana kuntu ahfadzakum li salati Rasulillah." Di antara kalian saya panghapalna kana salat Rasul. Wah, jiga takabur euy. Tah henteu nasarahna meunang nyipatan diri leuwih pinter batan batur. Aya kalana meunang syaratna hiji aman tina ujub nu kadua jang sebagai naon penguat pikeun nepikeun hukum
bisa pajarkeun hoak gitu. Wah ini teh apalnya saya hafalna. Hiji aman tina ujub tina naon. Dua supaya ngayakinkeun batu percaya ka urang bahwa urang teh lain hoak. Itu nasarahna teh gitu. Menang jeung. Saya penghafalna karena salat Rasul kumaha kami ningali Rasul di mana takbir ngajadikeun dua panangan malebahan dua tak. Dohirna eta hadis kieu. Dua tangan malebahan dua tak. Muntak aya nu takbir nu kieu aya. Ah ya, ningali dohir eta. Lamun ditingali dina kitab Al-Majmu' Syarah Muhaddab jilid ke-4 halaman 270 percetakan DKI Darul Kutub Al-Ilmiyah. Di dinya aya pendapat kieu qala Ar-Rafi'i cik Imam Rafi'i wal madhab annahu yarfa'uhuma. Menurut madhab Syafi'i si jalma ngangkat dua panangan bihaitsu yuhadhi atrofa asabihi a'la udhunaihi. Ngangkat dua panangan ke takbir kusak kira-kira malebahan tungtung ramona kana tungtung dua ceuli. Wa ibhamahu dua jempolna sahmatai udunaihi kana cuping da eta kana ieu. Nah eta Imam Rafi maksud hadwa man kibahi itu tidak semudah itu sari Imam Rafi. Kieu tah. Pantanya mah cek dohir mah kumaha? Tah gitu kan hadwa man kibahi. Sabab riwayat eta loba lain ieu hungkul riwayat teh. Ulah pedah aya na Bukhari kieu. Jadi seolah mun lain Bukhari salah gitu. Nah riwayat Muslim aya eta. Anu lain kieu rada kaluhur. Maka dijamu we eta. Jadi lamun kieu mah kesebut kieu mah naon? Hadis nu itu kabawa anu nyebatkeun naon? Jempol dina ieu tempat pergi anting munawe mah nya. Sieuna di belah luhureunana. Atuh malebahan teh ku ieuna tah. Malebahan ka dieu teh ai malebahan teh bentuk teu dupas malebahan mah. Jika nu kamari teh geuningan di mana-mana pantol dua alat hitam paling berarti tabrakan kan. Jadi perwis gitu kan. Nah. Gitu maksudnya. Ngamanana. Jadi digabungkeun lain tina hiji hadis. Aya hadis nu sanes anu ka dieu gitu kan. Maka nu dipilih ku madzhab Syafi'i tinggal kitab-kitab fikih Syafi'i pasti ka dieu. Tapi kieu teu salah. Teu ngangkat kieu teu haram ieu. Teu aya Allahu Akbar ya. Mun urang mah di pasantren pasti ki Allah. Ieu rada carang saeutik. Bahkan cek guru mah itu rada kieukeun saeutik ka kiblat, condong ka kiblat. Allahu Akbar. Nu kieu teu salah. Ningali hadwa man kibahi secara dohir. Diambil riwayat Bukhari. Madzhab Syafi'i ngambil lain tina Bukhari unggul, tina Muslim aya, Abi Daud aya gitu riwayatnya anu ka dieu. Tak diambil tengahna mun kieu mah kabawa. Lamun kieu teu kabawa nu ka luhurnya. Tapi mun kieu mah masuk ngangkat leungeun gitu. Allahu Akbar. Gitu. Wa idza raka'a di mana ruku amkana yadaihi min rukbataihi netepkeun dua panangan tina dua tuur diteken. Jadi ketika ruku teh lain berarti siku ini jadi kagigir, justru jadi 90 derajat. Apal 90 derajat? Jadi mun kita set lain kieu. Nah, gitu. Jadi si ieu naon? Si ieu rata. Nah, jadi tekan ieu ditu. Tuh. Tekan. Ieu si jarina rada carangkeun. Bari jadi nanti kaki kiblat, lain kaki gigi, lain kieu. Lain kieu. Nah, gitu. Tuh, kaki kiblat. Kaki jarina kira-kira kaki kanan kiri sajengkal kira-kira bari kaki kiblat tuh si jarina. Nalika ruku tuh kaki kiblat tunggul kabeh kaki kiblat. Engke nalika sujud si jari kaki na ditilepkeun kaki kiblat. Diuk di antara dua sujud iftiras nu hiji didiukan nu hiji kieu tah ieu ka kiblat mun teu canggel tah ieu nah ieu ka kiblat dan kieu engko ditu nah
teu mampu kabeh nya kieu teu naon berarti sabareh berarti kan itu ieu teu gitu kan cari ieu mah kan cangkeul kadang-kadang kieu tah rek atahiyat anceg teh kieu tadi ruku kieu tah tekan situ urna teh jadi engke si kakina lempeng ieuna lempeng jadi 90 derajat teh ieu teh sieuna kieu amkana teh gitu nah mana nih wa idza raka'a amkana yadahi minar rukbati jadi disimpan dua pandangan itu teh dampal tambah itu ditekankeun gitu 90 derajat sumaha sorok dhahrahu tuluy condongkeun naonana tonggongna saena mah kasopihatin wahidah ya ciga hiji papan lempeng gitu tapi nyeri cangkeng kan moal bisa deui we lempeng geus nu ngora bongkok nyawa malumin geus kawin geus aki-aki mah gitu teh lempeng lain ngora keneh kudu wah udah hebat gitu salat hebat rapih gitu salat eta mun ngangkat pandangan gitu takbiratul ihram takbir intiqal ge kabeh ngangkat mah sama we jiga tadi cenah ka dieu teu naon asal ngangkat teh meunang pasunatan ngan lamunna itidal dohirna patul muin lamun digigirna seolah-olah si panangan teh kudu siga keur Fatihah kieu tapi nasarah lain gitu keur itidal teh kahandap berarti teh lamun macana patul muin gigirna maca keur itidal si panangan teh seolah-olah sami disidakapkeun siga keur Fatihah ningali patul muin jadi hiji tapi ningalina gigirna ieu sami Allah teh tapi upami ningali nasarahna kade mari jadi domirna salah kaliru kieu salarasna patul muin jadi mun maca gigirna pasti memahaminya kieu tapi mun maca sarahna bakal kieu tapi eta kudu teliti wau huruf atapna teh gitu kan kudu teliti tapi teh jadi masalah bade kitu bade yang penting ulah teh tumaninah ulah euneuk-euneukan tapi kuring mah make nu pendapat anu kieu lain kieu teu salah kieu ge ngan mun ningali patul muin anu berpendapat keur itidal nyepeng di dieu alasan patul muin gagal paham eta pasti tapi nasarahna lain gitu nanti paidaro parosahu cengkat itidal istawa papak tegak teu bongkok teu hatta yauda kullu pakor ila makani sehingga kembali setiap non tulang tonggong kana tempatnya pas sujud nyimpen dua panangan bari teu diamparkeun siga naon siga anjing ieu ngampar ieu mah jadi hasta nanti karena bumi kieu angkat lain kieu salat toream juga gogog mun kieu mah angkat itu salat rasul gitu kan mana goiro muktarisin teu ngamparkeun panangan wala qabidin oge teu naon teu ngumpulkeun teu dipeureupeun teu digeukeun rada kitu teh saeutik rada dicarangkeun ongko sami madep ka kiblat ieu teh jari-jari teh madep ka kiblat keur sujud gitu ieu teh rahasiana teh madep ka kiblat jari-jari teh keur sujud keur ruku kieu henteu dikeukeun angkat gitu. Sehingga katingali naon teh bobodas kelek teh da rasul mah bodas teu aya buluan angkat lalaki mun awe mah tahan nenen milih murag yang keur ayo awe mah rada rapat kan nabajuri perbedaan salat awe jeung lalaki wastaqbala bi atrofi asabi rijlaihi alqiblat tuh ketika sujud teh madep tung ramo teh ramo sampean ka kiblat berarti ditikelkeun dikitukeun dah tuh nya jadi eta ka kiblat kieu da keur sujud teh mana deh faida jalasa di mana calik dina 2 rakaat pertama ayat awal jalasa calik rasul ala rijlil yusra kana sampean anu kiri nu kanan mah diancegeun kabayang teu kabayangnya
kiri dampal kaki kiri dicalikan ku bujur, nu kanan cenah nganceg kieu nu tadi teh kaki belat di si jari-jari teh cenah cangkelnya yang penting anu nikel we atuh dari keur duduk mah teu jadi syarat gitu lamun keur sujud mah kieu mah makruh mun kieu tongongna nikelna teu jadi kudu mah tikelkeun gitu jadi we tegak kaki wat supaya iya anggota sujud itu kan 7 diantara damparamo kaki gitu. Tapi lamun dina duduk tahiyat awal mah sabenerna teu aya kewajiban si jari ramo kaki si eta kudu nikel sabenerna dengan peda ningali salat Rasul mah anceg anu kananna ciga tadi. Nah gitu. Engke di mana naon? Di mana tahiyat akhir sami posisi ngan si ieuna dikadiekeun. Nah, dipajukeun gitu. Ieu mah anger kieu. Ngan dilailating mah cangkel itu nyeri cangkeng. Nu akhirna hayang melaan anger kieu, nu akhirna salatna jadi kieu. Salat kieu. Lah cari aman mah baik kieu ge asal tegak we gitu. Antos. Di mun maksakeun sunat nu akhirna pan jadi ripuh gitu. Balik teh imamna teh nu lila teh geuning tahiyat teh. Cangkel eta depan. Memang sayana mah kitu, tapi mentak rek salat teh pemanasan heula nyoba. Kumaha pemanasan Kang? Salat sunat gitu kan. Pemanasan ban eta teh. Pome dipikir-pikir mah taraweh itu hikmahna luar biasa. Tos buka wareg diolahragakeun coba sok. Hebat eta teh. Dipikir-pikir gitu. Olahraga taraweh. Mana nih? Tuh. Wa idza jalasa fi raqatil akhirah di mana-mana calik dina rakaat akhir qaddama majukeun Rasul kana sampean nu kiri nu tadi tololkeun wa nasobal ukhra kitu nu kiri diasupkeun kana naon handapeun bitis kanan mun gitu kan nya nu kanana cenah nganceg wa qada ala mak adaihi teras Rasul calik kana biritna kana nya ieu na imitna gitu. An Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah radhiya muga mikarido sallallahu anhu ti Abi Hurairah anin Nabi katampi ti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh ieu mah juz 2 ieu mah. Geus kana juz 2 ieu mah. Juz 2 halaman 70 ieu mah. Annahu saestuna Nabi qala eta ngadauh Nabi tumitul adza ari yen nyingkahkeun pilara. Jadi aya an masdariyah itu teh. Sabab lamun teu aya nyimpen an masdariyah, tumitu kan fi'il mudhari, manya fi'il mudhari jadi mubtada. Mubtada mah huwal ismul marfu isim wa fi'il. Oh eta teh nakdirkeun an masdariyah. Mentak logatna mah aya tumitul adza ariyen nyingkahkeun pilara anit tariqi ti jalan sodaqotun eta sodaqah. Urang teh dituntut kudu sodakoh tiap hari bubukuan urang jumlahna 360 kudu disodakohan di antawi sodakoh teh teu kudu berupa harta benda wae mun boga nya ku harta benda mun teu boga mah ku tindakan mana nyalametkeun orang lain di antawisna nyingkahkeun pilara nu aya di jalan sasapu GSM niatan dina hate teh tumitul adza anit thariq puperiheun ku duit mah mana urang teh niat sasapu teh gitu tumitul adza anit thariq. Oh polisi ge sama eta teh ngatur lalu lintas eta ge tumitul adza anit thariq sedekah eta teh bentuk keimanan cabang iman eta teh ngan priwit kudu diamankeun ulah sembarangan niup gitu kan. Tayang sarapan tiup. Tayang sarapan tiup. Ulah eta mah teu asup eta mah teu asup. Ieu mah jujur polisina. Oh da loba keneh nu jujur ge sebenarnya. Di Inggris mah. Loba keneh. Henteu di Indonesia ge loba gitu. Eta mah oknum eta mah. Oknum. Tumitul adza anit thariq shadaqatun ngatur lalu lintas sehingga lancar itu adalah sedekah. Seueur sedekah. Babun yukrahun naum qoblal isya kitu lah nya dituluykeun ge moal tamat itu juga nantinya wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fana bima 'allamtana
Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakih alana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bita'allumi tawassalna bita'limi antarzuqanal wasi'a wa antarzuqanal amana abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pangwurukan mugi Gusti ngarizqian kajembaran keamanan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nas'alukallahumma ijabah al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi fili wa liwalidayya amin bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.